Pas pertengahan bulan puasa di kampung Dingsel aya 2 budak lalaki bolonyos jeung bolohok. Anu bolonyos ngaranna Akuy, anu bolohok ngaranna Ubed. Si Akuy bosen di imah wae, jadi manehna mutuskeun ka imah si Ubed ngajak ulin. Bosen ulin lah ka si Ubed. Ben, ulin yuk. Ben, Ben, ulin yuk. Tadi aduk. Main naon euy ta Ben? Keur main ML ya? Nyuan atuh lah, ayo. Ayo. Tidinya teh si Ubed jeung si Akuy marayan ML. Tapi manehna teh bosen, jadi maranehna mutuskeun ulin keluar. Bosen euy Ben, ngombe HP, keluar ya. Ayo, atuh selang ulin di luar. Ayo. Ben, kan euy. Ayo atuh tuang ala. Ya tuh turun. Ayo. Ayo. Tuluy si Akuy jeung si Ubed teh talurun ka handap rek ngala rambutan. Rampung euy Ben. Heeh. Aya gitu aneh aya nu pendek. Sok atuh ala. Sok kumaneh? Ayo atuh. Sok. Bangun naon euy Ben? Moal tuh dan urang utang ka lage. Sok atuh lah. Sabar habis. 5 wae geus ya. Geus cepet di sok. Cepet dulu ya. Sok. Ya tuh. Yuk, mana euy? Ayolah. Amis teh bae dieu. Amis lah. Ayo atuh lah, langsung cobian. Lain, itu si aku jeung si Ubed lain. Oh ya tapi cuma digakeun. Ayo di teh. Iya, tadi Nenang sareng bunga ningali si aku jeung si Ubed ngagodin rambutan gitu. Mana mesinna? Ah, kabur. Tidinya teh si Bunga jeung si Neneng ngajak Pak Ustad keur manggihan si Akuy jeung si Ubed. Das Ben mendingan euy rambutan teh. Ya heueuh atuh tangkal ge danu urang. Oh iya mending amis euy. Beda ngeunah euy tadi rambutan ya. Ya heueuh atuh da tangkal ge nu urang. Heeh. Tapi tinggal nih. Alah, Ben. Pak Ustad Ben. Halo, Pak Ustad. Astagfirullah. Lupa, ampura, Pak. Akuy sareng Abed kunaon kekarikiaan. Itu Pak. Si Akuy jeung si Ubed kan bisa tungkul ku sabab dicarekan ku Pak Ustad. Soalna manehna duaan ngadon ngagodin pas keur bulan puasa. Ben si eta tadi urang kenyangan tadi bicaan beneranana ku si Neneng ku si Bunga euy ka Pak Ustad. Heeh meureun euy. Aing mah euy. Si Akuy jeung si Ubed teh kalah keheuleun ka si Neneng jeung ka si Bunga. Kusabab si Neneng jeung si Bunga ngabejakeun si Akuy jeung si Ubed keur ngagodin pas bulan puasa.